pupu dening atis mahun abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran ujas tuti sampean aku terima kipati hatur nuhun ngiran kali perkawis now tina naon rupi hal kalepatan cukup lumur jemar hapun kena anu kateda ngiran pada saling maklum ti urusan kesalahan hatur nuhun ngiran atuh ping tigana aya pikir saeunaun purwa salira karsa nimbalan bejeng hingga kapunut marganing tanaga kasangakeun ngiran nanan nya sewe da sore kene ongko kahareup piukna senopati ae ki adi papayun ki adi calikna tetapi nada mati simapi nampi kana pembagi salira galayan ngahaturkeun simapa ngabaktos kahunyupan dengan Gusti Prabu diterima sedur nuhun ngeran atuh kalihna teh tabok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng peryoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna nasa cara nabilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanangan salira muga salira kersanga maklum saling maklum senopati atur nuhun ngeran atuh tigana ieu teh ya pikir saeunaun purwa salira karsa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasanggahakeun ngeran ari kahiji nama kaula sapribadi ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika binggahan kaanyun duaan anu geus bisa nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu nah diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan moal sinembah ngeran moal bahakana tinimalan salira ngeran da jisim abdi mapan bawahan di mana-mana gari bawahan makuma atasan di sim abdi ma anak buah mapan kuma dunungan kakaler abdi ngiring kakaler dunungan kakidul abdi ngiring kakidul mangga malahan di sim abdi hiji kareueus digingsir kilinggih ku Narapati dionang ku ratu mangga ulah aya adu dingding clear genang siloka gerapadar secara basna nyayogikeun tanaga sareng emutan kaula ngeran mangga bade siangna bade wengina ge mangga teh teuing buka 24 jam kanggo salira mangga kaduana kaula teh ngarasa sono ongko kulawas terapat tepung lawung paamprok jonghok tiluan jiga kieu sami ngeran sami jisim abdi ge sono sami ngeran kasono jisim abdi moal luntur ku kaibunan moal gedag ku kaanginan moal belel ku kapoe manteng mayeng kasalira kitu ngeran raja anu didama-dama sanaos urang pagiling gisik di karaton oge pan arang langka urang teh ngariung jiga kieu da kauger ku kasibukan sewang-sewang satuluina naon teh kaula salaku raja di ieu nagara Narapati di ieu nagri ieu kaula rek mere layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati
maksudnya rek mere penghargaan nyaeta ka anjeun duaan. Waduh, jadi nampi di penghargaan pe urangnya meni bageri madunungan mere penghargaan, meni remen teh mere piagam penghargaan ye dunungan, meni geus numpuk dari ruang tamu piagam penghargaan ditapal-tapalkeun dina tembok tuluy dipiguraan. Ari barangna mah teh ngan saukur kertas ditulisan tanda terima kasih diteken ku raja. Tapi geuning mangpaatna mah luar biasa. Hiji bakal jadi pangeling-eling keur kaula. Kaduana bakal jadi motivasi kanggo generasi kaula khususna umumna generasi muda. Yen geningan kolot-kolotna teh aya guna tur mangpaatna demi kapentingan balarea. Kaya teh pangajen tina perkawis naon nyeran? Tina perkawis naon Gusti Prabu? Yo cobi kula. Nyaen daya olah nagara ngurus hamba-hamba rahayat. Estuning anjeun tingijing sila bengkok sinemah. Sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa. Ieu negara ujung maruta. Jadi negara berat beunghar, ceuk paribasana buru di juru, bro dipanto ngalayah di tengah imah, buncir leuit loba duit, ieu teh hasil gawe nu rancage anjeun patih jeung senopati. Janten ieu teh pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka nagara. Bener Gusti Prabu. Naon? Bawi raos kaula ngabdina kaula ka nagri sabaraha anu dipalar sanes hadiah, anu dipalar sanes pamuji, nanging ngabdina kaula ka nagri sabaragana kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadena laksana. Nyaeta nuju nagara anu subur, makmur, gemah, ripah, loh Cinawi, aman santosa kerta sareng laharja. Nagara madani mardotilah kahontal sanes layang pangajian Gusti. Isin ngeran ampun paralun teuing isin kirang kumaha disim abdi parantos digaji anu sakieu cekapna teu acan tunjangan-tunjangan anu sanesna mode bumi di bumian, kendaraan di mobilan, atau pulsa oge listrik gratis, kamana-mana dipasihan uang jalan, uang makan. Janten di simabdi masanes eta bilih kasebat ngarawuku siku. Margi di simabdi gaduh prinsip urang ulah hayang dibere wae ku nagara, tapi naon urang mere ka nagara. Jadi kitu ngeran ieu teh isin upami gawekeun sareng penghargaan. Ngarti kaula ge ngarti ngan di dieu kaula salaku raja. Ari raja saha wae urang mana wae apalatur nagara nu mana wae bisa ngangkat harkat ajen inajen ieu nagara wajib kaula mere penghargaan. Leres. Sabab naon? Hiji kaula teh naeta ngahargaan kana gawe batur. Kadua na bakal jadi motivasi keur anu lian. Yen geningan lamun ngesto kana pagawean teh balukarna bakal menang anugerah ti raja. Kitu ti leres. Ari pribadi mah kaula ge sarua. Teu hayang aing ngabogaan pagawe anu digawena gumantung aya dunungan. Dunungan kakara daek digawe. Lamun eueuh dunungan hare-hare. Lamun aya dunungan kakara daek sasapu. Lamun aya dunungan kakara daek ngepel. Eueuh we dunungan hare-hare we kana gawe teh. Kadang live TikTok we.
video callan ngagugulung HP kadang-kadang main slot we kade sia timbalan sabab naon aparatur negara kabeh kudu bisa ningkat hadap masyarakat sabab naon tadi teh era ku gaji urang teh digaji ku negara digaji ku rakyat ayeuna gawe hare-hare apan era ngakan gaji buta tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat utamakan kepentingan masyarakat naon wae kahayang masyarakat kudu apa Mohon atuh. Sabab di hente-hente oge pan urang teh tiap daerah beda kahayang masyarakat sewang-sewangan. Kantos kulan. Moal sarua Beres. nu matak daerah hiji daerah teh aya skala prioritas demi kepentingan rakyatna. Nu matak kaula salaku aparatur negara salaku rek umajak ka sakabeh aparatur negara nyata pikeun mineng nguriling ka tepi swiring anyar celang ka padesaan. Datangan masyarakat teh naon kahayangna leres ulah nepi ka nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu lapar-lapar ieu negara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas supaya ningkatkeun dina sagala widang kegiatan anu aya patula jeung patalina demi kapentingan leres teangan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat anu teu mampu Beres. pamerintahan pusat teh kudu mineng ka handap Semohon. bahwa pemerintahan daerah, kabupaten, provinsi kudu mineng ulin ka handap ulah dina mangsa kampanye wungkul ulin ka kampung-kampung teh Beres. Kulan. dina mangsa ulin ka kampung Butuh nawe ulin. tempo butuh na wungkul deket jeung rakyat yang ada-kadak janji murulu ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemes ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat Boro-boro. tingali bantuan-bantuan sosial hanepi atawa henteu kanu hakna sabab ieu teh geus jadi problem ya di tiap daerah Semohon kulan. problem kumaha loba laporan ka kaula yen bantuan sosial ka masyarakat teh anu disebut sembako kadang-kadang nepina teh ka eta keneh ka eta keneh Kurang tepat kulan. Eta deui. berarti ieu teh salah pamerintahan handap kade ulah nyalakeun pamerintahan anu dihandap ulah nyalakeun lurah RW RT kade sabab ari lurah RW jeung RT ngabagikeun sembako dumasar kana data sesuai data ti pusat ari data ti pusat kadang-kadang nu taun kamari dibikeun ka handap sedangkeun dan nu handap nu ayeuna taun ayeuna kadang-kadang jelema teh pan aya nu ngadak-ngadak beunghar atawa nu maot jadi jelas ieu teh lolobana kasalahan pamarentah luhur nyaeta teu daek neangan data anu akurat neangan data anu up to date males pamerintahan pusat teh nu matak lamun mere bantuan teh kudu bener-bener deketan lurah RW jeung RT pang-pangna RT sabab mana jelema anu teu mampu Hidup. Popoe di rakyat. kadang-kadang RT katempuhan hampura ari RW jeung RT teh normatif dumasar kana data da aya bagian anu disebut penelitian BPK Badan Keuangan jadi RT jeung RT teh gumantung kana data ngan wayahna di mana-mana RT boga kawani sanajan
normatif sanajan urusan jeung BPK tapi lamun boga kawani RT na sanajan dina data eueuh tapi lamun tempo ka tempo aya masyarakat anu kalaparan buru-buru bere eta sabab moal aya pangadilan anu pangluhur-luhurna nyata pangadilan akhirat tadi. Waduh nu matak hargaan RTD dan tetep pejabat kene tetep RTD dipilih teh nya padahal lamun dicokot kana hakikatna ya anu leuwih gawe anu leuwih deukeut jeung rakyat RT kadang nyeun KTP ngalibatkeun RT nyeun kartu keluarga RT deui aya nu pasya RT deui aya nu kabangsatan RT aya nu nyerahkeun RT aya nu reuneuh RT lain nu reuneuh mah ku sarakina nya leres kadang-kadang RT mah cilik putih celak herang jadi RT nate ditulis tongong jelemana mah keur cicing di kawan teh di kebon keur macul ke kampung jadi batikan dilantik jadi RT jadi aso ngancap padahal gawena berat nu matak aing salaku raja rek nyeun program gaji RT 3 kali lipat ditaikeun ku aing da eta nu surat dijamin dulurna RT nya leres ulah nyepelekeun teh pejabat keneh tuluy keamanan di handap ulah nyepelekeun saha hansip ulah nyepelekeun ka hansip teh kadang-kadang hansip dideuleuh ku sabelah mata padahal kadang-kadang hansip teh garda terdepan pikeun keamanan nu mata aing rek lamun ieu teh kahareupna gaji hansip ku aing ditaikeun Res supaya naon supaya barudak ngora anu nganggur teh ari gajina gede mah daek jadi hansip kadang-kadang hansip teh eta keneh gini geus aki-aki geus doyong kahareup dijadi keneh hansip kabayang lamun aya bangsat lain ewak bangsat ditenggeulan ku bangsat Wastir bulan nya barudak ngora kumaha carana pamerintahan pusat kudu mikir cing gede gaji hansip teh besu banget jadi hansip teh hiji mengurangi kemieunan teh pangangguran nya waduh leres Korea maloba pisan di lapangan pekerjaan lamun bener-bener ngokolakeunana nya karunya hansip teh tingali sibukna teh anu haja teh unggul siali dihijikeun teh jeung dreum bandara koneng we bisa maot hari dahar sesa jelema sesa batur gini padahal gawena berat teh ngapeting uriling nyata ngajaga lingkungan waduh luar biasa nu matangta ieu negara sabab urang teh naon tadi ge disebutkeun ku Senopati urang ulah hayang wae dibere ku nagara tapi naon urang mere ka nagara wallah hebat nya leres nu matak geura tingkatkeun rasa loyalitas kebangsaan anjeun geura tingkatkeun leres ta aing rek nanyakeun ka maneh nepi ka mana raga katineng anjeun rasa loyalitas kabangsaanana nepi ka mana anjeun nyaah ka cinta ka bangsa jeung ka negara sae maksana kumaha aing rek nanya raga katineng anjeun ieu ngeunaan loyalitas kebangsaan berkawis naon ieu mah lamun naon lamun aya negara batur negara deungeun hina ka negara urang rek kumaha kumaha lamun aya negara batur ngahina ka negara urang rek kumaha
Gusti Prabu upami aya negara batur ngahina ka negara urang kaula selaku parti bakal angpayuna di jiwa raga nyawa nu dipalar ajen inajen negara urang kaangkat Senopati idem jami Disim abdi oge Gusti lamun aya nu ngahina ka negara disim abdi edan-edanan disim abdi bebeakan lah nah mandei sabab jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa teh ti lemah cai abdi ayeuna aya nu ngahina basmi habis ku kaula dibantai jelema kitu mah saha lah jawab negara mana salira moal patos-patos nyaurkeun kitu upami teu aya kasang tukangna negara mana parantos ngahina aya negara nu ngahina aya tuni jadi aya negara nu ngahina aya negara wartoskeun Gusti wartoskeun ka jisim abdi wartoskeun ka jisim abdi dibasmi ku abdi teu nyahoan meureun kaula baheula urang Ciloklok kori bade teh urang Ciloklok pokona mah jelema anu macem-macem diloklok wae kabina-bina teuing ti Cisuren dikaluarkeun berdak saya hayang nyaho ti Cisuren aya deui aya ti Cieter lain maneh mun apa dah dieu nya apa mineng ka dieu henteu nah atuh aya itu tulisan di handap wartoskeun ka jisim abdi Gusti saha jelemana diloklok wae negara mana aya negara anu geus ngahina ka negara urang negara mana wartoskeun centang wae lamun abdi geus jerenteng saha nu ngahalangan hayo wartoskeun negara tetangga bener lain Cirangkong lain Babakan Sirna lain Cidadap lain Pasir Jamu lain Cibubur lain Rawabogo lain Ciwidey lain papai ku sia hayo wedele negara atuh eta mah papai di Singapura gitu eta mah lemur nya eta wejakeun ka abdi saha negara urang saha wartoskeun diawut-awut negara ku kaula nya eta nu geus ngahina ka negara urang teh negara Amartapura negara Amarta negara Amarta negara Amarta nu ngahina kana urang si bener kurang ajar negara Amarta ngahina negara Amarta dempak wae jadi Kang ulang dempakeun negara Amarta masih jadi ngahulang lemah gitu lain rek diloklok mana barudak Ciloklok deh ngadon ngahulang sugan di negara eta nah Gusti Pati negara Amarta teh negara uang gede Jalarago wungkul aya Bima aya Gatot Kaca tapang nama bisin ku Gatot Kaca nah Gatot Kaca teh otot kawat balung besi tulang baja kulitna geseng si Gatot payung lamun kiih batur mah kaluar cikiih aya Gatot Kaca oli rem si teh Gatot Kaca bengkel
bikin aing Gatot Kaca jeung Bima mah dirempetkeun ku aing. Jadi terleles anu ngahina teh Nagara Amarta, bener. Kumaha? Ye. Ari Nagara Amarta teh unggah tahun kali sok ngayakeun hajat. Hajat tahun disebut teh hajat samrat. Hajat samrat. Sanes hajat Junatan lain. Juga teh Junatan Gatot Kaca. Junatan Gatot Kaca mah ku mesin ieu ning mesin simsok. Eta gawut-awutan. Disebut teh hajat samrat satahun sakali. Dina eta hajat teh kabeh nagara-nagara bisa tatar madya desa salawe nagara diondang ku Yudhistira. Jadi tarmu kehormatan oge sekaligus yen pengakuan nyaeta ka nagara-nagara nulian. Leres. Tah timimiti Yudhistira ngarencana hajat nepi ka ayeuna beres hajat tong boro ngabejaan ka aing. Ai. Gehel. Berarti aing geus dideuleuh ku sabelah mata ku si Yudhistira. Sakitu deukeut kitu nagara teh. Tatangga tapi naha teu ngabejaan ka aing Yudhistira. Aing nyaho teh dina Facebook we. Yudhistira keur dipoto jeung raja-raja nulian. Bari ngabapak kakak hayam. Bayangkan kumaneh teh nyeri kumaha aing dianggap sepele nagara aing Yudhistira. Kurang ajar Gusti. Upami kitu mah kada dipasian ajaran. Tah wayahna. Maneh ini ka Nagara Amarta. Naon teh? Tanya raga katong kagok ayeuna mah. Kagok borontok kapalang belang. Urang teh mungkeun ka raja-raja nulian yen lain Amarta anu gagah tapi aing anu panggagahna. Iya, beres satu pisan Gusti. Jadi ranya raga katineng Yudhistira apa moal kai? Hah? Ya pasti moal tah lamun moal wayahna serang Nagara Amarta. Siap. Wani maneh ka Nagara Amarta nyerang sanggup. Senapati abdi wani ka Nagara Amarta insyaallah. Nah, insyaallah juga teu yakin, ya insyaallah teh pan kumakarsana alo. Nya, oh jadi lalap sebenarnya. Nya, saya iraha kaulah kena lumapah bawa pasukan secukup nanti. Bawa pasukan saloba-lobana pasukan anu gararaga. Hah? Lamun yakin maneh eta Yudhistira mung bakal nolak lamun taluk ka nagara urang. Saya mangga bawa pasukan para dendawa-dendawa sikap tamsir gadabini tan rasa panah lalipung saya ayeuna pisan ulah diisu pagetokeun teh geus teu ngeunah aing Yudhistira dideuleuh ku sabelah mata nagara aing para raja-raja dewa ka aing ngahormat tapi naha si Yudhistira ka aing deuleuh ku sabelah mata saya ulah loba ngomong gempur Nagara Amarta saya upami kitu carana kaulah pada miang nya tangga bantun pasukan ka Nagara Amarta Pura jik gira ini beragua nya komo ngalawan Arab Magusia itu apa orang Arab nya gede nya panjang naona itu teh naona nyu lengkahna nya itu apa le naon sama orang Arab kumaha gitu Gusti ya teu naon tapi masih kena kaubaran abi teh teh kaubaran kunaon Persib masih berjaya dong Di urutan kedua. Persib urutan kedua Gusti di Asia lain maneh kana bola teh mereka duka kumaha abdi Gusti kana bola teh abdi mah kana bola teh Gusti duka kumaha Gusti cul gawe abdi mah tuh iya kana bola teh Gusti duka kumaha abdi mah mendarah daging nya komo ka Persib mah wah lamun Persib main abdi mah cul anak cul pamajikan Persib abdi mah Gusti ari Gusti osok main bola nya baheula mah keur kosong ari ayeuna tara main bola tuh beh naon main bola beh naon olahraga nah da olahraga main bola wae sih
tinju ge olahraga teu tiasa olahraga numutkeun abdi ngan hiji-hijina main bola nah apa tinju ge teu tiasa margi dina main bola mah aya tinju tapi dina tinju teu aya main bola kayak dina main bola aya tinju kumaha geuning sok kelut ayo bener so dina tinju masih ada jan ambak tara mah moal bae oh bener itu Gusti jadi tara main bola tara hari mandi bola makan tos menginten naon mandi bola mandi bola teh nya mandi bola nih barudak nih eta pasar malam besok aya mandi bola oh nya apa-apa kau lagi apa barudak kaula sok mandi bola oh gitu nya tapi bari naros naon ari mandi bola ngange anu henteu coba ya henteu situ mah ih mun bojo menyenak sampo make jeung nyeusehan mandi bola teh nyenak kumaha sia we goblok ah jumohon ai Gusti kantos ka Mekah situ nyambung-nyambung teh main bola ka Mekah da abdi manaros kantos ka Mekah encan bungar-bungar kayak itu tuh Gusti da Gusti mah seueur arto kayak itu loba duit ke Mekah sarwaktuna we can panggilan ih kedah da teh niat mah teu kedah kumaha naon ka Mekah teh umroh sanes umroh meser korma jurig di dieu ge loba teh make jeung meuli ka jauh-jauh ka Mekah korma mah cuman korma nu amis mah ieu mah korma muda korma atah korma muda kumaha pokona mah korma mentah atah keneh atuh kased cuman kasedna mah nanging hasiatna emang aya hasiatna dua Gusti lamun mineng ngadahar korma ngora alah nah kumaha pokona mah mineng ngadahar korma ngora naon heuras tahun heuras leres heurasna heuras beheung maneh heuras sumohon tapi sanes beheungan wieu aya deui beheung nu lian beheung naon pokona mah aya ieu teh kumaha teu ngarti teh heuras kumaha setruk naon aduh ieu mah dunungan teu ngarti tah maca kelut teh Allahu Akbar kejijikan ngajak kelut aduh polos ge dunungan ya punten Gustinya abdi bade ngaharewos da abdi ge isi nyebutkeun naon lamun ngeun ngadahar ku mangora naon punten sok joletakan ceuli kumaha teh ceuli na amis lamun ngeun ngadahar ku mangora naon nu bener demi Allah asli nasi teh wah Gusti komo cuaca kieu abdi mah mineng ngadahar ku mangora abdi salampunn bojo ti jam 7 wengi dugi ka jam 8 enjing-enjing abdi mah waduh wah rongset segala rupa tuh nepi ka jam 8 isuk-isuk semohon pun bojo mah nepi ka di sana ka UGD sakunaon eta nah kirang cairan dehidrasi ngoloh luar biasa weh Gusti mah maaf ya itu Gusti abdi mah kantos nyebian eksperimen kumaha korma ngora ku abdi teh dituang saminggu teliran-liran sadinten 3 kali tuluy hari teh poe Senin tuluy poe Minggu Gusti gugah bobo poe Minggu udang sare semohon abdi mah demonstrasi ngajingjing cai dina emer teu kuleungeun demonstrasi teu kuleungeun semohon di kumaha kait kana kainya eta teh kabawa ngajepret Gusti kana angan Rahablok Ban Agung nya
Ayo letik biasa tak. Gitu Gusti. Oh lah, omat Gustinya kamakanya, ya beres. Irung nepi ka segede badak. Allahu Akbar ya waduh. Paingan aing eungap deukeut sia. Oksigen kasedot ku sia kabeh. Tong ayeuna ka batur teh. Ai. Dan jero irung aya kalajengking. Lain kalajengking sateu bulu irung belegum. Aduh. Ai gayang nyaho ka bandrek ngajakeun. Naon sia lamun ngorong ku naon? Da ku curug mah logor. Ku curug mah ngageblos. Sia ngorong ku naon? Aing lamun ngorong, heeh, ku singkup. Puas. Desarua ku curug. Udah bina teuing seteh. Udah emane aya nyurung-nyurung sih. Ieu naon ieu teh? Mun dieu mah nu normal. Halah ubaraneun. Dikasih torodro. Allahu Akbar. Bungu ngeunah yang nyari batur mah. Menikah gongohelan itu yang nyari batur. Ini gumbira. Tapi minat deui. Tong itu didinya bro. Helain eta mah irung pulang mawakan pisi goblok. Da aing kieu teh kahyang lain kahyang aing, da kahyang aing mah sarua we batur normal. Tapi bina deui. Kieu ge aing makhluk pangeran. Pangeran, da eta. Kamina-mina teh mane ngahina ka nu teh kahina ka urang, sarua jeung ngahina ka nu bogana. Nya. Teu meunang kitu mana teh. Mane ngahina ka batur bakal dihina deui ku batur. Mikir dan pelong. Hargaan. Hampura. Ulah beda hampura menang di enta. Dari kesalahan di ieu. Da menang kitu aing nya kieu tapi disyukurkeun. Disyukurkeun kumaha? Nya disyukurkeun aing mah. Sanajan aing irung kieu ngomong aing kieu nu penting hirup. Jeung jebatan sia irung mancung beungeut kasep tapi modal. Mikirkeun ku sia. Ya. Aing bisa ibadah aing ngomong kieu teh. Ibadah naon? Ya, aing ngomong kieu batur gembira ibadah. Kahibur berarti ku aing daripada sia beungeut kasep tapi jeung kelit. Mikir aing. Balak gitu. Hampura. Aing mana kunaon kusut teh buuk. Tuh, ya. Tina irung kana buuk. Bina teuing. Lain dong itu, bro. Naik ojek nanti balik sih tamu jadi gitu. Lain buuk mana naon pan aing teh naik ojek dibalik dari keanginan. Ngong gitu dah. Hampura hanya hampura ku urang. Sangaran mana? Ngaran urang. Uyup. Uyup manginum. Uyup. Oh. Udud. Udud mangarokok ngalepus. Uyup. Oh, tutut malempang naleno. Uyup. Oh. Uut. Lain. Uyup. Oh. Suherman.
Ya enak bener. Ini jauh-jauh ngobrol sih teh. Tina ucup jadi Suherman. Pancan anget karena aing teh ucup Suherman. Nah siapa jangan jawab aja pupuku. Bapanjangan aing teh ucup Suherman. Kurang mana? Di Cilokrauk. Di mana? Cilokrauk. Hayang dicolok. Lain hayang dicolok, goblok Cilokrauk. Dicolok nak aduh dicolok. Mana apa? Nok diangkat atas naon? Dilok-lok. Nah, Cilokrauk. Oh bener. Pagawean maneh naon? Ukat. Naon ukat. Dagang hut. Lain dagang hut, ukat. Oh, ngurut tuburut. Goblok. Ngurut tuburut mah disada. Disada kumaha? Hok. Nah apa? Panyain baheula pernah burut. Ke SMA baheula. Ai sekolah di mana? SD. Nah ke SMA apaan aing minum ngaliwat kadinya. Jadi pegawai mantek ukat. Oh dagang lukut. Lain. Ukat. Oh ungkat angkut. Lain. Kukat. Nah enak. Siapa budeg? Lain budeg. Goblok kapan settingnya orang anu ngomong nanti ngerti. Oh kukat. Kukut naon? Yang kukut saja doang. Manya minta hati kukut. Sesatuan. Kabe sesatuan dikukut. Nyantek kabe. Daing mentengukut mau. Kabayang ku siya namun ay ngukut mau. Isuk-isuk ay pamajikan. Beyak dah kan mau. Tengah celina ngungkul. Dah lamun ay sungan gani. Bisa tujuan lamun awa. Kan rugi orang. Ngukut. Dong nyajarian kok dong ini. Ngukut naon. Yang ngutingon-ingon. Naon wae. Domba. Nah, domba dikukut. Sapi dikukut. Muning dikukut. Ngukut soang dikukut. Manuk dikukut. Sep manuk naon maneh? Uncuing. Goblok saya ngukut uncuing hayang anu bae. Ngukut uncuing hayang anu bae. Nah hayul ngomong deh. Makanya ngukut uncuing anu bae. Di Israel ge ngukut uncuing mana roda. Bener euy. Tuloy nanti. Soang urang entok. Bebek. Anjing. Awas tahan. Nah sedang ngerem. Bebek. Bebek. Oh jadi tengukut bebek mah lain tengukut kan ngomong nawe aing piaur. Saya tahu ngomong. Paur kumaha? Siapa panorman nyebut tubieu teh. Apaan aing mah lamun tubieu beda hartina. Aya ibu-ibu loba yang tinggang ku ibu-ibu. Bebek. Aisyah nyebut bebek naon? Itik. Oh itik bener. Lamun motor bebek, manyajik motor itik. Sok ya gampang. Naon?